para guru di para sepuh anu pinuh ku pangaweruh hampura anu ditedak di sadayana para alimil ulama anu jembar ku bag-bagan ilmu agama mipit widit di para kiai anu paraniti ku pangarti kukituna salam hormat anu saageng-agengna anu saluas-luasna abdi sanggakeun terutami teristimewa kasadayana para guru, para kasepuhan, para kiai, tokoh agama anu hapunten tetiasa disebat namina anu doana ku abdi sangat dipikasuhun aparatur pemerintah tekakantun bil khusus Bapak Camat, Bapak Lurah, Bapak calon legislatif sadayana aparat pejabat pemerintah anu ku urang dipikayungyun segenap para panitia penyelenggara anu gaduh panuhun ibu-ibu, bapak-bapak, pemuda-pemudi, santriin, santriat anu caralik di pinggir, di lebet, di pengker, jeung di payun mudah-mudahan kumpul urang ayeuna ngajadikeun sabab rahmat Allah turun. Amin heuy. Can menang berkat kitu. Mudah-mudahan kumpul urang ayeuna jadi sabab rahmat Allah turun. Urang kabehan menang topik hidayah supaya kana ngaji tambah tekun. Karena ibadah tambah tekun, hirup bermasyarakat tetap rukun. Ya Rabbal, kunaon abdi ngajak rukun di jalan geus loba foto baleho dina tangkal kayu. Cirining sakedeung deui bakal menghadapi pemilu. Ulah sampai gara-gara pemilu masyarakat acak-acakan henteu bersatu. Anu menang ulah gede hulu, anu eleh ulah gugurutu. Karena di alam dunia mah kabeh gengan saukur pa aku nu ieu nu itu boga Allah anu maha sat. Sanajan pimpinan anu ieu anu itu ari bapa jeung ibu teu usaha mah tetep bae hirupna doang kitu. Jalan ge loba keneh nu masih boro-boro mikiran meuli sapatu uyuhan sakitu ge masih bisa keneh nyat bari jeung awak cageran henteu nyerihun lajuna masa nyangkol ge hampura bah panas kieu masal suri ge herangan. Makana melalui peringatan Maulid Nabi abdi ngajak kakabehan yuk urang kudu tingkatkeun persatuan teges nama urang kabehan kudu ngahiji sanggusna ngahiji ulah poho kudu daek ngaji deukeutan para ustad para kiai karena ieu alam dunia geus lain deui rarasaan deukeut ka hareup jauh kabur lamun hirup tilok ngaji alamat bakal rugi karena ibadah sagede salat kudu talit komo urang hirup di penghujung zaman urang kabehan kudu hati-hati cek budak sakola mah ayeuna zaman era globalisa kudung deui loba jalma anu hayang perebut kor geus menang kursi mudah-mudahan ulah korup hayang geura kabuli mobil mer geus kabuli mobil Mercy mah ka dieu ka ditu make jas make sapatu make das rakyat mah tetep bae susah balangsak dahar ge jeung taras kana salat jeung ngaji mah nyararis musola gede wanci subuh eueuh nungeus capek aing mah maka mengenaheun tinggal susah sisi doang. Puji syukur urang sanggakeun ka Gusti Allah zat anu maha ghafur
anu maha luhur, anu maha ngatur, anu nikmatna moal bisa diukur, anu tos maparin ka urang panjang umur, sampaikeun urang ayeuna pada kumpul jeung batur salembur. Kusabab sakitu mudah-mudahan kumpul urang sebagai bukti syukur. Amin. Urang kabehan kudu berusaha jadi jalma anu ulah jadi jalma anu nikmat ti Allah, amanat ti Gusti Allah, ilmu, harta, jabatan, omat ulah dipake takab bisi urang cilaka di alamku. Ujungna beda. Salawat salam pamugia salilakna dawam dilimpah curahkeun ka junjunan alam Kanjeng Nabi Muhammad. Kumpulna urang ayeuna ya Allah sakilobana ieu jelema kabehnya. Mudah-mudahan ieu kumpul urang ayeuna ngajadikeun wasilah, ngajadikeun contoh kecil, gambaran leutik, berharap nanti di akhirat kita akan dikumpulkan kembali seperti ini. Amin. Kumpulan orang-orang yang akan mendapat rahmat Allah, mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi. Karena naon sababna ibu bapak, maaf, andai pun kita nanti masuk ke dalam surga, atuh amin he. Terkesima dong. Nempokkeun ka dieu jarang-jarang leuleuh kiai doang kieu nya jangkungnya putih. San ngomong pret eta. Aya bae eta. Andai pun kita nanti masuk ke dalam surga, itu bukan karena amal ibadah kita, tapi karena rahmat Allah jeung syafaatna Rasulullah sallallahu alaihi. Bu, ibu, nangtungnya, saya tenang mau letik ya. Jangan panggil aku anak kecil paman. Anak wangis 5. Maaf kak, lamun urang ngomong-ngomong hayang ke surga boga modal ibadah urang, kalau bukan karena syafaatnya Nabi jauheun teh. Benar apa benar? Model kieu hayang ke surga boga modal puasa. Puasa nu mana? Ya urang mah puasa ngan mindahkeun barang dahar doang ti burang ka puting. Nya burang nama teu dahar teu nginum puasa ieu. Putingna teh doang nu balas dendam bae. Panas pager ge beak. Kolot-kolot jeung puasa nyap-nyap bae mamarahan. Aya kotok lewat beletak di timpu. Aya meong lewat di tajong. Sampai nganclong meong mantok kana tembok. Ngek. Ditanya ku baturna meong, kunaon je ditajong maling lauk tah? Henteu. Ngising na kasur meureun henteu. Pan dia ditajong nyaho aing teu ngarti. Puasa jeung nyap-nyap bae. Komo lamun kurang iman jam 2:30 eta nu puasa kurang iman tetempoan deuleuan rada error mah. Lumpat kaburi imah neuleuh paciringan dong cing caok bae. Lumpat kasusukan leuleuh tai pali doang bobodoh cau bae. Ih, ampun lah. Komo jam 4:30 ieu meja geus eueuh sisian. Bala-bala kolak martabak sagala puluh cau pais. 5 menit deui kana buka eta mata kana kolak kana jam. Kana kolak kana jam bari nyap-nyap bae ka anak incu. Budak ieu jam hirup kapan ieu? Puasa jeung dikitu. Komo begitu aya nu adzan di masjid, Allahu Akbar Allahu Akbar, eta can barbar acan bala-bala beak tilu. Coba rarasa eta puasa model kitu pantes tante ngasupkeun kana surga. Jauheun lamun lain karena syafaatna Kanjeng Nabi Muhammad.
giliran ya bagian belah kieu ya. Ieu model kieu hayang ka surga boga modal salat nu mana ja urang mah awakna doang anu salat hatena magen tayangan bener teu mak buktina marek salat asar leungit duit 10.000 lah aing mending salat asar heula lah. Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim kamana eta duitnya waladolin dicopot salaki kitunya lakum dinukum waliyadin. Allahu akbar pangrasa tadi madina meja eta sami Allahu liman hamidah robbana lakal hamdu copot anak kitunya. Allahu akbar subhana rabbiyal a'la nyamana poe minggu manu hajat limaan ya. Allahu akbar at-tahiyatu nginjum kami toha jami tohana pelit jasa. Assalamualaikum kemana eta duitnya pas paleba ieu karaka panggih ieu assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ih aing karak inget budak horeng duit 10.000 teh ku aing pake mayar hutang kasih sholihin kapanggih palebah sholihin. Mudah-mudahan urang kabehan disafaatan amin ya Allah ya robbal ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah. Lanjut sampai jam berapa ibu? Jam 12. Sameme ngomongkeun hikmah intisari dina peringatan Maulid Nabi abdi rek nyarioskeun fadilah baca sholawat. Dina hiji waktu Kangjeng Rasul nuju aya di masjid kadongkapan ku tamu. Tamu nasaha hiji malaikat Jibril, kadua Mikail, katilu Israfil, kaopat Ijroil. Tuh Kanjeng Rasul mah tamu na keren malaikat. Ieu model kieu mah tamu na paket. Kurir tamuna. Kurir banyak kurir. Eta pugu ka haji di pasantren ge eta sakenek lagi pugu. Tepugu-pugu paket saha ieu ajis santri horeng mah ajisna eueuh atuh kapaksa aku lalu mayaran ampun eta budak kok eta mah Kanjeng Nabi kadongkapan ku malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Ajrail. Cek malaikat Jibril, ya Rasulullah man sholla alaika asra maratin ana akhudu biyadi wa umiru ala siroti. Ngerti teh ya? Pengen calongok. Cek malaikat Jibril, Rasul sahajal umat anjeun anu maca sholawat ka anjeun 10 kali. Cek malaikat Jibril eta jalma ku kaula bakal dituntun disabrangkeun dina siratal mustaqim. Hartina jalma anu sok ngalobakeun maca sholawat bakal salamet dina waktu nyabrang dina siratal mustaqim. Amin ya robbal alamin. Kemudian yang kedua malaikat Mikail angkat bicara. Cek malaikat Mikail, ya Rasulullah man sholla alaika asra maratin ana askihi fi haudika. Rasulullah Muhammad
umat anjeun anu maca sholawat ka anjeun 10 kali engke jaga di poe kiamah bakal dibere nginum ku kaula dina talaga Kausar. Alhamdulillah. Hartina engke jaga di poe kiamah urang bakal moal kahausan, jadi di poe kiamat bakal haus. Naudzubillahi min. Ieu percaya aya anak kiamat. Kudu percaya pan kula ngajal madrasah eta budak nanya ka kula, "Oh Ustad, hari kiamat madrasah pere atau pere lah?" Guru naga pae budak masuk macam-macam beuna nanya. Kayak kita kaji budak sok nanya, "Ustad eta kunaon si adan sok mangpakan ceuli atuh cek aing lamun mangpakan di rumah malah sawaraan tolong." Ampun budak kieu mah aneh nanyana. Iya ayah di kaji ibu-ibu sok nanya ka kula, "Ustad hampura rek nanya mun teh nanya naon?" Ieu cina pugu emah masuk aneh teteh mah aneh kumaha atuh keur bulan Januari mah eta men tanggal 2 kunaon Februari mah tanggal 12 Maret mah tanggal 20 eta teu naon eta Ustad atuh teu naon teh lamun mena tanggalna sarua lain men tama gajihan ngaranna. Sok nanya macem-macem aya di nu nanya, "Ustad cenah eta lamun keur puasa keluar cai mata batal tan teu puasana?" Atuh henteu lah. Ai kitu keluar cai mata kumaha ku ngadahar basola datuing. Hampura lah hampuranya lamun ngaji teu bari cecengiran sok malalik ku saya mah. Lanjut lah kira beres na ngomong gitu. Kemudian malaikat Israfil angkat bicara. Cek malaikat Israfil, "Ya Rasulullah, man shola alaika asra maratin ana asjudu lillahi ma yarfa'u ra'si hatta yaghfira lahu." Rasul, umat anjeun anu maca sholawat ka anjeun 10 kali we kula janji kula rek sujud ka Gusti Allah, kula moal hudang-hudang tina sujud terkecuali Gusti Allah ngahampura kana dosa eta jelema anu maca sholawat. Alhamdulillah. Hartina maca sholawat bakal jadi jalan supaya dihampura dosa. Amin ya Allah ya Rabbal. Rumasa ibu bapak kurang mah jalema loba dosa diisuk meletuk sampai ka sore jeder dosa be malulu dosa molototan salaki menta kopi coba cenah kumaneh panggilkeun kopi pan rumah tangga kujeng kula kang geus 13 tahun kakaknya umeureun dapurna di mana kopi pelebang mana dulu ge wajah korban ngahenen. Dosa. Tambah ayeuna mah aya media sosial, urang teu karasa loba dosa. Naon di antarana sundar sindir kata tangga lewat status. Euy. Mun hewa kata tangga teh ulah sok dijin status. Ari wani mah sampuran bae ka imahna cakar beungeutna. Sok sundar sindir dina status. Catet. Dengein. Komo urusan rumah tangga, yang namanya rumah tangga pasti aya konflik, pasti aya pasea. Ieu malamun aya aib di rumah tangga pasea kedung-kedung diupload kana status ulah. Bener teh ieu. Pembeda ka ari keur panganten anyar masa status nage bersama Pak Suami. Oh, panganten anyar dilobaan di orang udah ampunanya menang 3 bulan statusna keren kene suami idaman. Geus menang besa tahun gas beak. Ngomong geus boga anak 4 mah salaki gering lain dikerok lain dibawa ke puskesmas kalah diajak selfie cekrek terus diupload karena status cakit lagi didengek kagorengan di rumah tangga jangan disebarluaskan di media sosial nya anu karunya mah barang lu tewe mah lebok ku dia
panurang sok ngadenge teu kiai hunna libasulakum wa antum libasulahun. Istri adalah baju suami, suami baju istri. Sifatnya baju pertama kebanggaan. Siapapun suami kita, bagaimanapun bentuk suami kita, itulah kebanggaan kita. Salaki urang jodoh ti Gusti Allah kudu ditarima teuing. Lah betul-betul tepogoh lah. Ngabanding-bandingkeun salaki sorangan jeung salaki batur teh. Dolo kato dolo toh gua bentik-bentik. Dolo ka usaha kakak mati bagus usaha doang kitu be. 2 tahun ge batur mah deuleu kanggeus kaji imah ka beli mobil kakak mah usaha ti baheula kitu be purahan we tanuh meureun. Bener teu bahaya. Ngahenen korban maloba. Makana ulah sok ngekang ulah sok ngaluarkeun aib pasangan hirup dina media sosial. Dia mau ngomongkeun salaki ngagoreng-goreng salaki. Kula pernah ngadenge cacahan guru kieu, Bu. Di antara anu ngakibatkeun seret rezeki di rumah tangga eta sok ngagorengkeun salaki. Sabalikna salaki sok ngagorengkeun pamajikan. Aya tahu salaki nu sok ngagorengkeun pamajikan? Ku dendam dah. Ayah penkiluan kumpul Juned, Sabra, Subli di pos ronda ngobrol. Kapan dia panggil aing hes di pos ronda bae aing keur galau. Beunang galau atuh aing pamajikan ngacempreng bae pas saya bae hayangna. Lamun eueuh aing jeung bebek ge jadi pas saya. Lamun baturna anu ngarti agama mah pasti ngomong kieu, sabar ngaranna di rumah tangga ieu aing esok paseak mun ngarti agama. Coba lamun baturna teu ngarti agama pasti menyesatkan. Cek baturna teh atuh ubaran bikang doang kitu mah. Ubaran ka mana? Ka kiai. 11 kiai temempan eueuh. Atuh pindah ge ka dukun, kita ka dukun. Padahal orang lamun datang ka dukun minta tulung ka dukun 40 poe 40 puting amal ibadah orang dihapus ku Gusti Allah. Pancing ya. Korban. Berangkatlah manehna ka dukun, bah di pamajikan kula cerewet coba ubaran supaya ulah cerewet. Cek dukun teh ieu cenah wapak kulit mau. Engke lamun pamajikan keur hees ieu wapak kulit maung tunda dihandapkeun bantal. Engke cager, lain cager begitu hudang kalah ngagerem doang mau. Urusan rumah tangga ulah sok dicacah-cacahkeun ka batur lanjut ieu. Makana urang mah loba dosa, lobakeun maca shalawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sebagai kifarat dosa. Amin ya rabbal alamin. Hiji di can beres ieu. Malaikat Ajrail pun angkat bicara. Cek malaikat Ajrail, ya Rasulullah man sholla alaika asra maratin ana akbidu ruhahu kama qabadtu arwahal anbiya. Muhammad, umat anjeun anu maca shalawat ka anjeun 10 kali weh eta jalema dicabut nyawana ku kaula, diperlakukeun seperti nyabut nyawana nyabut rohna para nabi. Hartina jalma nu sok loba maca shalawat dicabut nyawana teu karasa nyeri. Amin ya rabbal alamin. Makana lobakeun maca shalawat di imah, lobakeun maca shalawat. Iya, ayeuna rek dongeng ieu kula. Menang dongeng. Dongeng. Malotot biasa teh sih. Baheula dulu di Serang. Di Tanara aya ibu-ibu solehah ahli ibadah ngaranna Ibu Jubaidah. Aya Jubaidah? Mimin aya? Munah? Icot aya? Aya bete icot di mana aja.
Ibu Jubaidah, ibu-ibu solehah, rajin ibadah, tukang tadarus Al-Quran, lisanas terus maca sholawat ka Kangjeng Nabi, boga salaki jalma soleh, ngaranna Kiai Umar. Aya Umar di dia? Ahmad aya? Saifuddin? Alek aya? Dengekeun, jangan geus dongeng ieu. Lanjut Ibu. Eta Ibu Jubaidah selalu maca ka Al-Quran, selalu maca sholawat, dina hatena teu aya lain hayang boga anak anu soleh. Alhamdulillah. Sehingga eta Ibu Jubaidah keur hamil ngalobakeun maca sholawat, ngalobakeun maca Al-Qur'an. Ieu budak mana ieu? Budak mana ieu? Cijeruk. Orang Cempaka. Desa Cempaka Cijeruk. Iya, lamun keur hamil osok maca sholawat. Alhamdulillah. Nanti luan no osok nade. Keur hamil osok maca Al-Qur'an. Ieu mah keur hamil tilok mikiran sholawat, tilok mikiran maca Quran make daster. Panglai digantungkeun. Parasani digantungkeun. Punting leutik digantungkeun, sakalian kampak ku teteh gantungkeun. Terus cek ambu kolot nate, ieu nek bawa sapu nyerek. Urang puting kaluwung ka rumah ieu bawa sapu nyerek. Jeung naon mau kolot, engke bisi panggijing setan colok matana. Oke lah urusan sapu nyerek parasani itu mah mitos, teu wajib-wajib amat, teu sunah-sunah amat. Keur hamil mah lobakeun maca Al-Qur'an. Lamun anakna hayang kasep, ibu lobakeun maca surat Yusuf. Sanajan anakna henteu kasep doang Nabi Yusuf, tapi minimal akhlakna kasep. Amin. Atuh dasarna ge hese kak bapak goreng, emak goreng, anak hayang kasep. Atuh ngalah kasahalah. Lamun hayang boga anak gede milikna loba duitna, lobakeun keur hamil maca surat Waqiah. Terus bacakeun surat Waqiah barang lahir gede-gede teu dek boga duit bae, ulah Waqiah doang, tambahan baca surat Tanah. Lanjut Ibu. Maca sholawat. Balik nih ke Ibu Jubaidah. Catat, Ibu Jubaidah selalu dawam maca Al-Quran, dawam maca sholawat, keur hamil saking hayang boga anak soleh. Tapi catat ku kabehan, ini pelajarannya. Setiap kita mulai belajar istiqomah untuk beribadah, loba cobaan. Bener tebah? Karena ke salaki rajin, kamu sholah rajin, ke masjid ngeyepek rek sholat dohor berjamaah. Ayah benu ngomong, palingan halodo. Sabar. Ngarana ge cobaan. Eta Ibu Jubaidah yang selalu konsekuen maca sholawat tadarus Quran dicoba ku Gusti Allah. Ibu hoyong terang cobaanana. Hoyong. Kamu nanya. Meski coba budak pun itu disarang pas kali itu hewa lama. Budak didik lalu kamu nanya. Ulah eta ceramah ka Cilograng kan sinyal dong di dieu kitulah. Sekali dia. Ya dia. Cegula ceng ari pengkolan ka Cilograng belah mana? Kamu nanya. Oh. Kiai ge beak di prank. Lain kunanan bisi budak paeh ta paeh. Mungkin ditanya ku malaikat munkar nakir, "Marro buka saha pangeran dia?" Kamu nanya. Tambah dilegak dia ku malaikat. Hampura-hampuranya belum ngajina kieu. Susurian bae teuing nya. Nu penting balik bebenangan. Menang mah lieu. Atuh ngaji kieu mah dong ngalalaut di gogo. Caina banjir anu menang nu cangker doang. Anu cabul mah bebenangan. Tapi lamun ngaji mingguan mah bulanan di majelis taklim kitabna dibuka eta mah doang ngalalaut ditau ngoletrak sampai saat tutut beunteur ge beunang. Ngaji kieu malah cilok mireungeuh komo ieu mah ngajina ieu barhobe asal bubar poho kabeh. Bener bahnya. Oh di majelis taklim ge Ustad mau ngocoblak maca kitab di luar mametis jambu pantolol eta. Balik deh ke Ibu Jubaidah. Ibu Jubaidah dicoba. Cobaan anak bu. Panas enggak?
teuing kayak diganti ku ademna surga. Amin. Eta Ibu Jubaidah dicoba diuji ku Gusti Allah keur ngeusikan, you know ngeusikan, ngisikan, diserang mang ngisikan, oh ngisikannya, ngisikan, eta keur ngisikan, eta beas ngadadak berubah jadi emas. Loh, ngadengnya emas kecuring hak coba. Hayang itu maka itu wajah emas kabeh ieu. Makana dengekeun ku kakak yo, lamun pamajikan muriang panas ulah waka dibawa ka puskesmas. Bawa anak ka toko emas, engke dia buring khas. Cocok teteh. Lah kahayangna. Kumacek Ibu Jubaidah, Gusti abdi malain hayang nu kieu, abdi malain hayang emas, abdi mah hayang ge boga anak soleh. Seketika emas berubah menjadi beas. Subhanallah, hebat tuh. Hebat tuh. Kira-kira potongan model kirek milih beas milih emas. Emas kae. Anak mah geblek los gitu. Hebat. Hartina ulah congar cengir doang. Contoh Ibu Jubaidah hayang boga anak soleh, tadarus Al-Quran, lobakeun maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad. Amin ya Allah ya Rabbal. Lanjut Ibu. Kayak samemeh dilanjut mungkin sawareh nu terang ka abdi, sawareh nu tacan terang. Tadi tu dina bender aya eta bacaan Ki Serut. Mungkin dina otakna naon tukang ragaji gitu ya. Maaf Pak, lakob lain lakob eta mah. Ari deung-deungeun masuk loba lakobna, jaka naon jaka tincak meureunnya. Hari kula mah lain lakob eta mah. Jadi ngaran lembur. Kampung kula teh Kampung Serut, Desa Pangawinan, daerah Pamarayan, Kabupaten Serang. Oh, saya kamu olah. Jadi abdi biasa ibu-ibu teh itu aja yang ceramahnya tuh Kiai Serut no. Gitu. Jadi suka dipanggil, jarang dipanggil nama. Dipanggil itu aja Kiai Serut. Ari ngaran mah Samani, sedang sakit tumanya. Mingguan di alam hararese. Maksudnya lah lamun jadi camat, Pak Camat Samani, lamun jadi lurah-lurah Samani, lamun jadi guru-guru Samani, komo jadi kiai Samani sedep jasa. Ngan kereta berengsek ka aya pamalingan kotok Samani di polong kota budak. Ngacak-ngacak marang bae lah. Urang ieu kan menang nyeun ya urang baca. Ieu kula rek sakelumit dan nunggu. Masih kuat ya? Alah bohong. Masih kuat. Setengah jam lagi Bu. Ketupan ngomongnya tadi jam 10 kudu beres. Meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di era milenial sebagai pribadi yang unggul. Wow, amazing. Bisaan keren. Meski belah, hampur apa? Ayo ngaji kitab di majlisnya. Ima langsung intisari. Berarti intisari daripada peringatan Maulid Nabi adalah evaluasi akhlak. Evaluasi. Terus dua bayar. Wa kana sallallahu alaihi wasallam sadidal haya'i wat tawadu. Hiji Kanjeng Rasul sadidal haya, gede ka isin. Ibah dina hiji waktu contohna ya. Dina hiji waktu kan Kanjeng Rasul kumpul jeung para sahabat. Aya angin kencang niup. Eta sampai niup jubah Kanjeng Nabi, ningkap jubahna. Sampekeun ka tempo bitisna ku para sahabat. Eta Kanjeng Nabi ngadadak bareureum geuneuk wajahna saking isina bitisna ka tempo. Heuy. Kanjeng Nabi bareureum geuneuk raraina saking isina bitisna ka tempo. Heuy. Kanjeng Nabi bareureum geuneuk wajahna saking isina bitisna ka tempo. Kunaon kula ngomong diulang-ulang Kak? Model kieu lain bitisna doang.
Kaisi hari baheula mah kahareupeun kiai tah atuh make tiung eta bage lamun imah disabak ku kiai Waalaikumsalam Pak Ustad hampurakeun teh make tiung aya taplak ngeca pan digubet-gubet saking isina ka kiai ayeuna mah hareupeun kiai di eueuh kaisin make lekbong atuh teh ulah make lekbong lah Ustad atuh hitung-hitung sedekah bae eueuh kaisin iyalah penyakit kurang ayeuna eueuh kaisin bener apa benar? Makanya melalui peringatan Maulid Nabi kita tanamkan kembali rasa malu yang sekarang rasa malu itu sudah mulai menipis bener gak? Ayeuna mah anak kakolot geus eueuh kaisin bah baheula mah urang lamun lewat ka hareupeun kolot ka indung bapa punten abah punten emak ngalangkung leres teh mak ayeuna mah eueuh kolot keur ngopi ngeunah-ngeunah eta ngalewat ka hareupeun kolot anang jolengkat we Pak irung kolot sampai kadupa ngajedak bapana lain menta hampura kalamah sorry be babeh si dilawang aja eueuh kaisin bener apa bener? Iya kan iya potongan cek ibu-ibu aing duit cenah ikan potongan doang kieu isina kasalaki baheula doang keur anyar nikah bener teu Pak? Baheula makan isin dahar jeung salaki dia gelas dia make umpak bobok jing centong-centongna dahar jadi kamar doang raja kobokan ayah serbet ayah bulung putih ayah bulung japu ayah udah harga cemi seciwit doang hooh orang beres dahar ngumbah piring nyatu sorangan bae ya dusuri tukangna isin ka salaki bener teh mak keur panganten anyar mah beuteung nyeleksek tas sadar puluh mantang kurang pati asak nyeleksek hayang hitu hareupeun salaki ditahan eta urat belum sampai hejo bumut sampai barureum geuluk nahan hitu teu katahan bijil kacepet salaki marah henteu anyar nikah mah kalah cacadelan cek salakina teh neng entut itu cek pamajikanana eutik mah tuh jajal ayeuna ieu mau ngomong pada urang na bebahnya nah jajal yo anak geus genep sok isieun hitu hareupeun kakak asli pengakuan korban salaki keur ngopi ngeunah-ngeunah tanang lewat ka hareupeun salaki cedut eta kopi Malik keplok 7,3 skala liter berdampak tsunami moal salah cek salaki nah rum sana goblok dia itu sangeunah naba eta pamajikan ka haji beban ngomong kieu lah kakak kami ge nu edan kami ge moal wani itu ari aya jelema mah astagfirullah salakina orek kadut iyalah eueuh kaisin bener apa bener geus hiji tanamkan kembali rasa malu anu candaek ngaji teuing ngaji sin heula anak anu candaek berjamaah teuing heula berjamaah isin heula anak engke ge kebel mah ikhlas amin ya rabbal rek nanya di dieu berjamaah Pak Haji sok aya subuh 200-an tapi wajahnya meragukan ieu 100 mah aya meureun eueuh 50 mah aya meureun ai salaki ibuna amana emang si subuh eta setan lalintuh as-salatu khairum minan naum hudang tapi juburna doang pelentung datang setan dijiukan di juburna plek tinggal mata be kiceup ari iman mah boga sih tok ngaji ieu cek iman mah geura salat sajadah teu cokot cek setan mah pan goda anak geus ulah salat sisimut bae cek iman mah sajadah cek setan mah sisimut tapi alhamdulillah kurang cempaka mah gimana kuat dicokot sajadah dipakai sisimut pola minta sholat ieu muatanana ieu mah cicing beulanana ulah rek ngobrol jeung bapak-bapak ya Pak euy hese maneh nama lamun ibu mah Bu kerek lamun ieu Pak salat berjamaah ibarat meuli cau saturuy bebeakan kula nyontok teuing
eta cau lamun dibeli saturui bodogol kabeli butiti kabeli komo sehangna manu gede tapi lamun salat sosoranganan doang meuli cau di sikatan di sisiran bodogol moal kabawa butiti moal kajual aya nu ngadahar ge deureuss bener apa bener paham ya lah pahamna doang jelek berjamaah hartina urang maka rumah saja lemah butiti lamun hayang laku urang teh hiji kenjeng sehang kudu daek berjamaah insya Allah ya. Penyakit di masyarakat terkadang ada keselisih pahaman, kecemburuan sosial, sok pahewaan. Di antara sumber penyakitnya adalah kurangnya sholat berjamaah. Bener gak? Kenapa demikian? Ternyata sholat berjamaah itu adalah cara yang paling efektif untuk menghancurkan kesombongan. Apapun jabatannya, kaya, miskin, ketika masuk masjid, sepatu murah, mahal, wajib dibuka. Kabeh asup ka masjid, teu make sendal, teu make sepatu, kabeh yang hareup ka kiblat. Tidak ada klasifikasi dalam berjamaah. Bener enggak? Bener apa bener? Maaf, sanajan pacamat datang ari timuri mah diburi bae nangtung. Sanajan RT ari heula mah dihareup. Bener apa bener? Cari tanah ini kosongin buat pacamat. Wow. Bener apa bener? Bayangkeun ku kakak RT salat dihareupeun camat. Pacamat akena? Aya. Hampura pacamat. Salam kenal tiap di urang Pamarayan. Hampura bahasana garihga doang tai pasul kagarihan. Eta RT sholat dihareupeun camat kan biasa bae begitu ruku Allahu Akbar eta kan jubur RT aya dina hulu camat marah moal eta moal keur sholat nu paling parah ketika sujud Allahu Akbar eta hulu camat aya dina suku RT teu marah. Bener apa bener? Iya, setelah berjamaah wiridan pan urang sok sasalaman sallallahu ala Muhammad salaman kabehan sapirakuna ari sapoe saputing sasalaman 5 kali marek pasabe jeung tatangga. Bun, pancicing ya. Ya. Makana salat berjamaah. Amin ya rabbal alamin. Menit deui. Terakhir anu kadua wattawadu. Kanjeng Nabi selain gede kaisin tawadu rendah diri kuda nu ditumpakan ku Kanjeng Nabi kuda murah padahal raja-raja yang lain kudanya mahal bukan Kanjeng Nabi teu ditawaran ku Gusti Allah. Cek Gusti Allah Muhammad lamun anjeun hayang tuh gunung Uhud ku aing disulap jadi emas jeung dia kabeh. Kanjeng Nabi teu daekeun. Inilah rasa tawadu yang luar biasa. Benar apa benar? Ya, sekarang kita tanamkan rasa tawadu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah menang maksakeun teh ge Pak. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Ieu dina awak urang, dina diri urang loba nu bisa diambil pelajaran. Ngaranna ngaji diri ieu Pak. Sanu sok ngomong ngaji diri bae. Hayo ngaji diri babarengan. Awak urang bae pikiran. Iya awak anu dianggap gagah kurang, dianggap kasep gelis kurang. Catat awalu hanutpah wa akhiru hajipah. Awalna cai mani anu hina, akhir kemudian bakal jadi bangke. Bener gak Bu? Bu, cai mani pijalemaeun dibanding endog pikotokeun mahalan keneh pikotokeun. Bener teh Pak? Emak boga endog 2 kilo pikotokeun dikulilingkeun laku moal endog laku nu meuli tapi abah boga pijalemaeun saember pejuh rek aya nu meuli moal
urang dianggap gagah ternyata awalna cai manihanu hina wa akhiru hajipah akhir kemudian urang bakal jadi bangke. Bener apa bener? Bangke jelema jeung bangke ayam berharga keneh bangke ayam. Lamun ayam mesti puncit jadi bangke namanya berubah jadi ayam geprek, mie ayam, ayam betutu, ayam merecon. Jelema lamun geus jadi bangke almarhum. Bener apa bener? Lamun awewe almarhumah. Kalau nanya Ustad ari banci kumaha? Oh, sekolah ari banci mah doangna aluminium taman. Oh, panci taman. Lanjut. Jangan ada kesombongan ya. Urang dihareupeun Allah nanaonan gagah ge gatot gaca dina leungeun dalang geus asup makan jero peti teu bisa ngamuk. Bener apa bener? Tanamkan kembali rasa tawadu. Waktuna salat, waktuna ngaji. Hadirin hadirat sajam cacahan. Mudah-mudahan itu Ustaz Wahtun yang balik. Mudah-mudahan aya hikmah jeung manfaatna. Ampun aya bah ka para kasepuhan ngabalana cacahan susudanan sasireun sabeuneureun aya hikmah jeung manfaatna. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum.